Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah kuarimaya jelma nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan. Bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan maka iket gelang bahar di dia gede ke baju hidung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang ti mau geser babeh Sukabumi datang kayak naon yang ukur si muda aya kararepet naon wah aya kararepet ban Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diondang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta pas kitu eta karena bergaul jeung jin. Aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin beuki ka bugis para jin masyaallah karim kamari Allah geus wakdu janji ku urang geus dibaca lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun jelema-jelema mukmin nu kamari nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah ngalaksanakeun syariat-syariatna hukum-hukumna balik ka Gusti Allah teh mawa qalbin salim ieu bakal dibere darussalam. Al-Qur'an ngajelaskeun jelema nu patuh ka Gusti Allah bakal dibere darussalam yakni surga Allah. Urang inu mantak darariuk di dia yaitu Gusti Allah wa huwa waliyuhum Allah panungurusanana teu semata-mata urang didatangkeun ka dieu lamun lain deuk di ka sorga ieu teh keur di jero majelis teh keur jadi ahli sorga asar kaluar bae wallahu a'lam. Aduh Gusti Allah nu agung janji ta Allah teh bakal dibere ku Gusti Allah darussalam wa huwa waliyum nang Allah ngurus urang datang ka dieu teh lain nang urang nang urusan Allah.
Masya Allah lo baca lumanu garaga sara rugi tapi diurus ku Allah poe minggu ka puncak ka Karangbolo ka Bali ka Singkofu ke Amerika hiburan tapi orang mah lain teu boga duit sebenarnya mah orang teh ngan rada kurang we Masya Allah aduh badak lamun ku urang ditaliti jang diri urang baheula awak sia jaai keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji barang kuari buyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bahkan imah ge geus direnovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teuing tah eta maningan susah tah maningan sugih bunga jawaban sia beusi susah bahan dementak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ka Allah sugih leuwih mantep ka Gusti Allah beuh eta mah geus moal aya duana tam eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb tinggal introspeksi bae aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya mah hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai ji itu masalah cegulat jaing mah teu untung teu rugi ka pangijeng sia ngan teu dikitukeun cakate we ya jaing teu untung teu rugi sia jaing mah resep ka pangijeng Allah jeung sia onam tapi nyana ngomong aduh cenah kiai geus kebal teu ka pangijeng kiai emang aya naon kitu teu ngaji-ngaji di kula cenah ieu salat ge meureun carang kitulah cenah kiai hampura aja ya hampura karak da kapang ide emang jadi naon ge kuari aduh kuari di pemerintahan cenah kula ya gitulah cakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah kana aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tadi dihayalkeun atuh budu beuki getol jatan dina nang hayang dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakalna geus ibadah tentrem pujawan can kancan ngaja mantap Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat atawa salat teu khusyuk Allahu akbar leng hate kakaler kakenca cak Allah teh aing kurang naon urusan ka sia yang imah dibere mobil dibere tadi dahar enggeus keur penting sosonongan jeung pamajikan sia enggeus ngilum enggeus isya kuari beteng seubeuh tina dahar tina ngidum pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia kasiang mah ngadep ka aing salat ngalantur bego sia lain seuri buku iya nu aya di dieu dan seuri bloon orang unik gitu-gitu ban Allah jahe kayaknya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang husuk wajar geus ku aing dihampura aya sia babatok sia tah geus make babatok tak kuari mah tah tereh katang korak tah Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi ahli-ahli toriko seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang kurang naon deui sia sehat dibere mobil boga motor boga imah geus weweg sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan pamajikan sia ya kuarina sia geus dahar geus nginum aja sia salat zuhur ka aing masih puntak pantok kene eta hate teh ka dieu itu deuk iraha atuh sia ngahareupna ka aing urang ngomong gitu-gitu duh Gusti kuat tuh lain kumaha ku sia atuh kudu diusahakeun saya pan ngaji poe minggu neangan tepat anu nginaheun bae pan sampai bisa ngopi ngerokok kan teu
wayahna bae ngaji mah datang ke jam 10 puasa aing 3 rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys aing mah 3 gelas gitu kere beres janji Allah waktu ngaranna tadi lahum darus salam surga ku hari narakana wa yauma nasuruhum jami'a yauma zarab berarti Erobna nasab geus lamun carita Erob kudu aya amil natuh jatuh pugu teu karuh manasab eueuh amilna momol beres geus kudu aya amilna sedengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawa nasuruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum ente kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lamun wazkur ku urang ayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae ah moal nakulu cek urang teh mah deuk imma kana ma zukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng ngamaknaana laulal i'rab lam yu'lamil murad mentak di dia Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur dikieu-kieu gitu kaharti bae atuh bogan saha teu mararondok salah saha kita aja ke di akhirat bisa baca Quran henteu Quran tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang ka teu bisa maca Quran lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu ku malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya maca Quran teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakal teu bakal dikitu-kitu pan deui ku sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil dia seorang. Siapa bisa baca Quran? Bisa. Coba baca. Baca Quran. Diamalkan tuh. Untuk. Sih gawe naon bae tuh. Orang mah di dia neuleuh pan. Nu di luar naon sih eta? Teu yaho baca ada tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sih eta? Ya sebodohnya anak, hubungannya anak. Ada gedan tukang uduk bae ngaji. Wa yauma nasuruhum jami'a dina ingatlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah jami'an kabeh jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun teh ai nu kataklif teh hiji golongan manusia 2 golongan jin kata taklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin mentak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin aya eta di dinya tan mentak sing hade di dinya mah si hade masih kene loba eta jin di dinya bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ye jin melulu ye nu eueuh teh ti Cilongok doang eueuh ieu mah sepi ti Cikupa loba bojong pang loba nam woi jin bojong daratang ka dieu eta masjid jin jadi kabeh yang dikumpulkan baik manusia maupun jin
sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin, jin aya nu kafir aya nu mukmin. Ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana, aya nu biasa-biasa bae. Kitu kene nu mukmin, aya anu sekedar iman doang, tapi maksiat aya anu memang sejati imanna. Kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia, diudangkeun ku Gusti Allah, mimiti ditiup, kabeh nagaruling ngulimpang kabeh. Gunung-gunung anu laluhur, gedong-gedong, laut kabeh rata. Setelah rata, tiup deui bus, hujan cai mani, tek 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 tek. Maruncullah manusia di berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang. Zanab cungcurungan kajenting poeh di mana bae zanab nama cungcurunganana mah ieu aya bae. Kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah. Bea awakna bea tulangna cungcurunganana mah tetep aya bae jang pijadieun engke. Ketika dihujankeun cai mani teh tarembul di kuburan masing-masing kostoge plek 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 plek. Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100, aya nu 1000, aya nu 2, aya nu 3, aya nu 1 di Irak, di Iran. Wah, pokoknya di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Australia, kabeh Eropa kabeh hararuda. Wah, geus eueuh laut rata kabeh, geus eueuh tatangkalan rata kabeh, panon poe ngan saukur sahasta sadepa. Bayangkeun digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar, mauqif ngaranna, di mana eta teh letakna munkuari. Diperkirakan hasil daripada riset para ulama di Kangjeng Nabi, ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh. Nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat cileuk Kangjeng Nabi teh aina ummati ieulah Kangjeng Nabi urang. Henteu mana pamajikan aing, teu mana anak aing, itu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing, langsung aina ummati, di mana ieu umat kaula. Ai bahasa umati bapan urang ge termasuk umat. Geus pangheulana nya nama nu dipake kainget teh umat. Pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia teh urang. Coba ge, hudang-hudang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah, pangheulana nu muncul AJB. Aja beda teh orang SPPT can kumpul sial jasa ye udang hese teh. Lamun aya jelema nu keur boga warung udang, warung aing nu muka eueuh nya kitu leuh nya nutup alhamdulillah. Lamun nyana keur boga showroom begitu udang 5 poe kamari ye. Poe ieu sabaraha nya ieu showroom aing ieu, motor nu bakal keluar, mobil nu bakal eta udang teh naon anu di benak hate. Sok gerak aja di kumaha ge. Aya jelema keur bogoh ka jahe. Begitu hurang, euy bibir nu aya jeung hunung di dieu. Hunungna masyaallah pantes. Heuy, pamajikan ngalamun lain ngalamun. Mikiran, da pikiran naon? Rahasia. Aya jero hate. Sok daon geura di pemerintahan. Begitu hudang tek nyana di bagian naon? Apakah Pimpro? Apakah ketua rombongan menjadi pemerintah ketua rombongan. Da ieulah teh karaya kabeh nu mentak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah ka batur. Begitu urang hudang hees inget kana dunia apa inget ka Allah. Sebab ahli Allah mah begitu hudang tek ingetna ka Allah. Insyaallah jeung sabaraha ieu jam 2 salat ka Allah. Hudang hees tah nu paling penting mata eta teh ya barometer urang. Aing begitu hudang hees nu dipake kainget naon. Aya nu hudang hees, rusak. Kopi heula.
kuhara apa tahu udah es kopi heula. Ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon kopi rokok eta nu aya di benak hati da eta. Ya Allah ya Rabbi, nah iyalah jang ngukur diri orang datang ke mana pangkat di hadapan Allah, munggu Allah udang heesna. Ingat ke dunia, apa ingat ke akhirat, apa ingat ke Allah. Etalah dicoba. Geus bae kaburu maca doa-doa acan manu karena itu mah. Udang. Usah banget alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jam sabaraha? Banggi dulu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh. Waduh hadena baca doa aing teu kadenge ku sasaha. Tapi gegeraan jana ka cai langsung akaman. Sholli fardhu subhi rakaatain. Qadhaan. Deres kene tadi. Deres kene. Wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu muttaqin anu asim wabeh dikiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh pamari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupana bae ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkot bae di luhur pundak itu nyari milu di luar budaknya nah ye beberu ngadekeun kan bari geus ribet jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah aja lamun aja lemah ditumpakanana bamak ye tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ya bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah mantak lamun urang deuk merenung dina thariqah mah aya zikir perintah seakan-akan orang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae ditapakur ge peureum mengalihkan sebab anu ngahayal ge peureum kanu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha ieu kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan peureum ya ge peureum bae kieu hayal mantap tafakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tafakur mah aya kolom-kolomna mantap teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tafakur teh pacar ngahayal lain aya tafakur naon tingkat mana itu hampir sarua aja ngahayal kos gitu lain nu ditafakuran teh naon nafakuran khalqu nafakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtu ngerantung kabeh jelema Allah anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehna lang teu asa digiring aya naon dararia aing ngaing jeung dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok aing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah nah
kagiring bae kabeh kagiring kabeh ois pokokna manu gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat mata urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung Qaf datang ka gunung Qaf emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun engke ka gunung Qaf surtilan-surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul engke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sia kerja ditakeun alam tak kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya mah pengertian atuh geus betah di dinya bae atuh sia mau bodoh los tak kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal min masyarikina magharibina min ila qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya na teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ieu dibejakeun ieu adalah Qaf tempat naon tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok kula bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nyana asup Islam tidinya balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitian nyana akhirna asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik urang orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam aya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang termasuk insyaallah datanglah urang ka mahsyar datanglah urang ka mauqif baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus tah mah nu kafir aman sarua bae tinggal ngagejeburukeun doa bendera masing-masing aya di dieu panggedena bendera Kangjeng Nabi urang wah bacaanna la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca ari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya
bendera Abu Jahal ge embung dipasang we eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun sing ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu bloon teh budak ustad deui tolol batur tipu doli masalah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar na geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nyana geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari maya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hidung yang ti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser babeh Sukabumi datang ayo naon yang ukur mudah aya kararepet naon wah aya kararepet ba Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dieu ieu aya permasalahan naon aya nu dagang aju manehna lapor ka dieu dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh ditanggung dituyul bae nu gampang eta kos kitu eta karena bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'an lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae kabeh sing hade ya ieu bergaul karena jeung jin jeung setan ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik munaya bugis papais jin bagi kabugis para jin masyaallah karim model lihat nyelah ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan dek hajat hujan kajian kukuman lapor sia kai aja kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna teu deunan ruhak di dinya teu deunan buhur
bebeja kaing tahan gitu hujan tah atuh sia nanti bebeja kaing di wilayah aing pura ayo gerak-gerak ditungguan gua ini ulah salah handapna rotian sia jasa setan ayo pada sia nu sok karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi abdi itu laut abdi datang ka dieu kunaon dikebat-kebat enak iya aya nomor yang nini aya nomor ya ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteungna mau loba mah bisa pakai ngabangun imah atau pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon karari ieu dah geus etalah nu kos karar itu di mana tete tempat-tempat tu karar itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana karena oh panjang geus kadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panput geus kadinya nu hayang boga anak aju nyokot daun teh diusulkeun ka ditu tanya tah eta kepalana ge rombonganana aju ngabar lagi pan anakna percaya pan untuk boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun bisi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ulah lo ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berat dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunung laluhur paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbay tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah naon ngaranna tah ditangkal-tangkalna teh sok ngarumbay hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam sarua unggal daerah NTB na seberang aya Jawa Timur aya Jawa Tengah geus karuhan Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah si amisna aya Tasikmalayana aya Pakidulan ka ditu urang sok ziarah eta aya Cirebon sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon di dieu nu toriko di dieu nu solihin di dieu anu hikmat di dieu anu kadugalan salah datang ke Cirebon datang ke dieu zikir be ilallah 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 takebal aya naon ya Cirebonan itu sasar zikir tinggal zikir Masya Allah hese diberantas tuh Banten sarua bae ieu Banten di dieu kesultanan ilmu kesultanan geus eueuh tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan anak ilmu hiberna bae ge sok dicaritakeun ku ari geus eueuh hanya tinggal ilmu kadugalanana doang dibuatlah organisasi ente nu nyarah organisasi Bantenna etalah ilmu jin datang ke Banten yang naon dia iya kula neuk geus yaon
dia nyaon tengah aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho mas ya nyaho bahkan bisa 500 tahun 500 tahun hidup kan manya namun sia yang cara aing gak dia ku aing dipandian tuh ulah lagi gede jas ayo berjuang yang negakeun Banten supaya lestari khususnya Banten umumna Indonesia ye aing ye akar Banten pang-pang mana ulah nyaritakeun pang-pang sok aja calutak sia ka guru waduh wahara jasa bunggal daerah ayo encan urang ka ditu ke Sumatera leuwih dahsyat teh ka Sumatera maung bisa ditaklukkeun gajah bisa ditaklukkeun buaya bisa ditaklukkeun ilmu Sumatera kan Lampung maka ketua suku kepala suku teu sambarangan di Lampung teh mentak timbul tulale gajah pakai cangklong eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagoleh dicokot moal kebal deui modar cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah nu naklukeun maung singa dan lain sebagainya lempang deui urang ka ditu ke Palembang ke sarua kepala suku kena leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung sebab kerajaan Palembang leuwih tua tibatan Lampung lompat deui urang ke Kalimantan wah leuwih dahsyat deui di ditu nu mantak urang Maluku urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta ketua MPR rajana ge kuat kangge geder moal kuateun emang kumaha gitu ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut kala luar ketua suku kepala suku ribut Amerika ge sieun sebenarnya sieun atuh anu jelema hiber di luhur ngeong cek Amerika waduh mesin apa itu ya bingung aja orang Maluku emang tak bisa hiber bisa ya Allah ya Rabbi itulah Indonesia eta ilmu jin lu kasar itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu oh hambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakalinya nu lurus dua kali ka ditu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika orang digiring kabeh di masyarakat datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi caricing setan qad istakthartum minal insi biigwa maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariah nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh
pernah Kadaeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dia Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranna unggal sisi laut mah loba bae kanu karar itu. Nah iya dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak dan lain sebagainya anu tadi diceritakan etalah pecinta para setan para jin ngomongnya nanti dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta'abaduna bi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalap senang kebahagiaan jin kitu kene jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insu bitazinil jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babarikan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cak setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah urusanna jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya yo bener yo pan kanyahoan atuh pan malam baru sempak ambal aya di dinya ditanya aya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos, Putat, Pasar Kemis, nu eueuh Cilongok doang. Kareng mucikarina Cilongok mah sial. Masya Allah, iya diadili engke istamta ba'duna bi ba'd. Kami teh ngalep manfaat jadi dukun kami teh terus dimanfaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cak setan kieu ku kami dituturkeun jas setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta'a ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pamarentah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunanan di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu ku urang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunan nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeun kos kitulah setan deureus ka pamarentah mah mah digoda ku setan ge deureus pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantak kunaon neangan dunia masalah engke ge ai geus yen pasantren majelis salim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teh nguntungkeun numpakan kiai ayo sih orang sok cicingin ulah sok cicingin saya jadi kiai ki ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok haju cicing bae kos kieu sia jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu
ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jangan ora kene kajen nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu jadi DPR nu negara kajen tah mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis alim posok eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari ka karak ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majlis bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang praktik teh tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teh nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai geun lelu goblok ieu dongeng setan ieu siapan cara di setan kabeh pan ieu kos kitu tah masyaallah karim ieu horeng Al-Qur'an Qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di hareupeun Gusti Allah engke Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagodaku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta' ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh kuari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin kadituna anggur jin kadituna ayo segala jin petakeun ku sia tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacuel kieu bae teh segede hulu garetan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah senget ke urang aja darah ratang we lain kitu aing mah jin ku sia mah teu butuh kurang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dek didatangkeun ku aing ku ari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah urang anggur jin ulah sakitu 5 kilo jangan tuh boga anak icupan aduh Gusti Allah aduh cabut dah aya nomor yang naon lemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa tah mah tuh loba kan cek jin teh loba jadi sukuna engeuy kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun diciluan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nyana goreng ka tatangga teu puguh teu karu ieu nu nyihirna jurig teh ieu yang ke diadili ge bakalna istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta' ba'duna teh ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurig nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula
baheula mah keur di dunia kuarinya nah huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas. Iyalah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd. Tahassur ieu teh ngarasa sedih, ngarasa hina, kecewa nutur-nutur jin teh. Padahal mah aya kiai nu nerangkeun, padahal mah aya ustad nu nerangkeun. Kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter, tetep Gusti Allah. Kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge. Tah enggeus dibejahan kan ku kiai teh. Tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan-ungkapan manusia tibibiti dukun-dukun jeung nu nuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana allazi ajaltalana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusa-manusana hei geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo geura undang jin teh ketikeun suku 3 kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ya ketiga deh datang ngabentukna aya nu ngabentuk jin aya nu ngabentuk maung enak tuh boso serang oh jinna kurang ngarti lain diserang endahan kaserang ka ditu aduh hayat ilmu besar itu udah naon dah secara lahiriah ge bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas dong ulah kencang teh besi keluar kaca pepat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal dimurah-murah karamah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari bahasa bodoh dek di kumaha-kumaha gitu. Tapi engke ketika ayat perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret naga tu ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kahareup teuing geus ieu bae politikus nu dangkal nu dikahareupeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun oh masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teu ka kiai-kiai deui bae ji kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di ditu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraehan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu
Kiai nuturkan jin kuari. Wah ampalaya balik deh ya Kiai nage kagoda ku setan atau nges lamun kagoda ku setan Kiai na atau masyarakat nama jadi setan Kiai mah kagoda ku setan masyarakatnya jadi setan kuari tuh yang ke begitu diadili annaru maswaku sabaraha tahun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka nggak monyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya toyol neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawat jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi baling ngabono annaru maswakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya siapa pangeran Allah ai nabi Muhammad sia sok salat apa ti lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere ieu tah ieu illa ma Allah kecuali ma jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat engke bakal illa masyaallah itu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mandek dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeun manehana li surbil hamim lantaran dahaga dek dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema anu tadi di nerakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jagna aya hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh. Wah, geus ulah jaritakeun kopi, susu aya ge cap bendera ya eueuh. Tuh, aya ge susu di Sarwiti deuleu Gusti atuh. Ngale tuh dina susuna. Sarwiti nu mana? Eta nu sok kusia ditumpakan teh. Embung lamun eta lembung-bung kenyot kusia. Nanah meureun ka mah. Heuh, yang sia eta. Kenyota. Dahaga. Lain nginaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun cek nya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkan heula digodog disate di dinya terus
mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakara kurang katoelku seuneu urang bae kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuring ge luar biasa makan anu kabeuleum mah teu kuat aku panas paeh pandi ditu mah paeh ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikeun pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang toroh urang percaya ka dinya atau setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun sote suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horenganna leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluknya tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwa alladzi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah asup ka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanur henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hukum wajib haram sunah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajeun teuing urang mah terus bae supaya mantep iman ka Kangjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ka jero hate alhamdulillahirabbil alamin ieu mah nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ngredit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil henteu nu ngajar awab sia berarti sia ieu nu ngredit ieu kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim ih sararieun mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke bareng ka urang di neraka jeung jin kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing atuh sia teh kunaon daek bae lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter hese atuh sia mangsa aing kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong geus urang ayeuna mah ki gogolotrokan geus ulah masalah lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi aja iya kafir apa ente masih bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing ge sarua bareng kayak ka surganya geus inden sia geus inden sakieu keur panasna inden jin ge seuri di jero neraka sia teh aku nuturkeun ka aing atuh aya ka dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae setan sia kunaon aing Qur'an di aing hadis aing di aing aju Qur'an kiai teh
ilmu di kurodai kan tuh ditu atuh sia teh aku nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut cenah di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut suhartina gelut di dieu geus bari sabaraha lila kiai di dieu teh menurut malaikat di ditu atau 100 tahun kebal kere tau kiai guys neangan tempat nu istiqomah guys lah teman aduh isti sieun jasa tahyalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimmaradi wa kadzalika kama matana sakumaha kami geus tenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut ka aing ku aing dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa cakira senang jasa jana lamun ka mamana kudu lapor wae ka aing sieun jasa ka aing bloon henteu teh urang lamun dideuleu ka jerona nu sok ngemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing malah aya kiai anu nurut ka aing tah tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh eta anak buah aing kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing ge can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi Cikupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan ku sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua pake uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat sa di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan tuh mah ieu mah Nirjan kos suara da jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu wawujin edan tenang ke memeh kula aya anak kula heula sangaranna Cunghin mah dan itu Cina emang keturunan Cina ya mantap loba tuh ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararia aja saja ayo lu kali wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu bara siat yeun kasenangan nyana
papa dan nyenangkan manusia nyenangkan kajin ka setan lantaran dituturkan jadi senang setan gitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui macana usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimina ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakat loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat lagi sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nage nyana beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kadituna hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'anna sakedar nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'anna wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadengekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah nu 5 kali dijual ku aing aduh pusing engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusanana gak tinggal takol bae ku orang bosna titah mayaran deui nu geus bayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan nya jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai kuari merenungnya na aing ieu ambal aya mobil mah hayang nanaon ge bisa ieu aing yeuna naon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol si Nirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula ku ari mah ngompang-ngompang heulana engke geus teu ngajawab mah hese itu cenah loba anu di kandangan lah soal di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disogok geus main sogok-sogokan no problem sia teh tahan goblok biasa masyaallah ayo terus ya merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus ngadaku setan keluar deui jeung babaturanana hei berak teh selesai itu di ditu encan geus selesai asal aya SPP teh teh kudu aya AJB geus ngaran saha jieun ku sia atuh SPP teh angger bae ditandatangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese ku mah jeunan bae heulana numpang meungpeung hayu bae heulana engke kumaha eta lamun ka ditu da atuh bupati teh geus aya di leungeun aing tenang nya asal boga bagian bae menta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu nu penting aman bae ayo bae geus cenah ayo ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana ceurik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikanna ge ka kunaon sih merenung teu kunaon ada apa rusing be saya etik keluar deh budak beres
beres kan atuh siapa sih kok pegawai sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus adi kawin bae yang 7 emang menang cak Al-Quran ulah ngomong make Al-Quran da duit teh gerang maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta ge loba kene geus ulah teh urusan aing teh mangke dia jeung malaikat aing mah wau jeung malaikat setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana ge geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka Soeharto bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe Wakadzalika bacakeun ieu Kipudoli di ditu di pendopo ieu Wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuk waing sia nuwalli ada loba lain nyana ge ki tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beuseuh teu dibere bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasabi tijaratihi as-sarik yazimun nasabi sarikatihi as-sultanu yazimun nasabi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan timbanganana jang meuli manu ieu jang ngajual mah nu ieu nyieun kauntunganana lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuhin piring di aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuhin ieu teh aku benda eta masyarakat butuhin kura gaji masyarakat butuhin aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot di Tanjung Priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun jeung menteri perpajakanana nyokot ilegalna ku nyana ditendenan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 endeu kumaha coba emang aya kieu nu kasih ulah loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kieu ge ka neraka ulah loba omong kumaha ieu tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo sama jual beli soal showroom komo sama jual beli soal ya Allah ya Rabbi ieu goreng aya di dieuna ayat eta diterangkeun ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas fi tijarati pedagang zalim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas fi sarikati tambah jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan di kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sabenerna mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual
rapih kabeh. Kumaha deui? Pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota, kitu keneh Serang. Komo urang mun nyaritakeun Banten. Hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang. Emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna? Iya, as-sultanu yazlimun nas bi sultan. Masjidna kitu-kitu bae, makamna kitu-kitu bae, kau gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang. Masya Allah, deh kumaha nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananna naon atuh eta bae teangan ilmu kesultananna perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang. Duit anu diangkut ka ditu sabaraha nu dikembalikan sabaraha. Gecerit rakyat mah. Buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh. Pancena aya pemerintahan, pemerintah teh pan ngurusan rakyat. Kami sebagai buruh di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat daratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak. Pan beuteung kami mah laparnya nama pan naik mobil. Pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha atuh aing. Jeritan buruh geus teu didengeg, jeritan fakir miskin, jeritan dan lain-lain sebagainya. Ieu horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yadzlimun nas fi sultani. Lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar. Atuh bere bae tah secuil mah atuh. Teh kadinya deh kumaha tuh hantem-hanteman amat. Lamun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyieunnan batik jang keluarga Soeharto. Kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang itu harganya ada yang 500 juta. Batik 500 juta sampai termurah batik itu 100 juta. Tama teu kudu aya ASEAN beureunya. Urang mah pan ku ari hareudang yang batik tinggal batik. Ya nama nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok da geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya. Gaya jasa beureunya. Nges kali itu udah kudu dicaritakeun 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1,5 miliar. Mentak eta atut teh sabeuleugeuh awak pakaianna 1,5 miliar encan jam, encan cincin, encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabaraha sementara di satu kangeunnyana aya keneh masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu, gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu aing kabere pan. Benar pun. Ayat Gusti Allah ku kebenaran jasa. Fakadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dha. Ya Allah, bima kanu yaksibun. Numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu menta diurusan. Ieunlah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, nyeun angsongkeun ka eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat. Aya usulan ti rakyat ka rajana. Iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama.
idza radhiyallahu an qaumin, di mana Allah ridwan ke masyarakat, wala amrahum khiyarahum, Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan rakyat musyawarah. Ieu negara urang beberes yuk, urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh, endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical kan, aya deui anu geus jemrosan teh siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat, masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto atau mah. Aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho. Aya deui nu sok mamau gitar teh, hanya gitar tua eta rek jadi presiden. Hayu tah loba pikiran ku urang. Kemudian muncul deui ku ari Jokowi, engke bakal aya muncul deui ke wanita, sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge. Sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese, Jokowi wakilna Chinese temen paeh pannyana nu naek presidennya kitu kere, undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2. Tapi ku geus dimimitian ku Jokowi, lamun engke kajadian ka ditunda bakal kumaha dipimpin ku Cina, aya kiaian di jerona, aya ustadan di jerona dan lain sebagainya, aturan-aturanan geus. Nah, ketika Allah ridhoan ka kaum dikeun karidoan, Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan. Tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum, nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae. Eta teh kapan calon pemimpin urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi. Tapi kan barometer kumaha zakatna, kumaha puasana, eta kan jeung urusan dirina bae ge geus bener apa henteu. Ieu kan urusan halayak rame sa Indonesia. Jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu. Walaupun cek sebagian itu urusan sendiri, urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula. Lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan. Tinggal pemimpin. Nah, tinggal kumaha ieu kahareupna. Artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang, rakyat Indonesia. Ketika nu muncul nu karari itu baik, berarti Allah can ridhoeun, bendueun Allah ka masyarakat. Ketika Allah bendueun, tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Tinggal kitu bae, iyalah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia pilih nyieun kesenangan, nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kami nyieun kekuatan, kami nyieun sosobatan, kami nyieun wilayah, kami nyieun pamimpin. Nuwalli ba'daz zalimin, sebagian zalim kana sebagian deui nyieun persekutuan, nyieun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim. Partena partai zalim didukung ku nu zalim, organisasina organisasi zalim didukung ku nu zalim. Tunggu tanggal maena, tinggal tungguan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia, bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha tunek nararaekna ieu. Da aing teh pan berakyat. Alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran. Mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon. Ke lamun gede sia ge dibere, sia mah saeutik bae. Aing nu gedena. Emang kumaha gitu? Pan ieu. Ba'da zalimina zalim aing termasuk jelema nu zalim, atuh zalim deui ka sia. Ieu mah teu barenda ieu mah. Nuwalli ba'da zalimina ba'd. Moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan. Moal janang mabok lamun eueuh batur anu sapa godos. Numantek ka dituna teh man aana zaliman sallallahu alaihi. Jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah ka zalimanna dadang ka eta. Jelema ieu partai la zalim, wari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna. Kiai
wari ngadukung kadinya deleken kehidupan kiaina ilmuna moal manfaat kajen kumaha dipaksakan sebabnya geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah. Oh sia ngadukung kadinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan. Hayu tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15an hajuk kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos itu ieu akibat tau dia tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man a'ana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman urusan penting macam ka beli mobil ai kadinya urusan mah tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadi macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja da ka ditu ka bupati ih masuk gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos gitu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian numantak annallaha iza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana pada deuk ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kiai wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat siga dek salah milih emang kumaha kitu ulah salah nutu merek udah pilih sia mah bloon sia mah bloon siali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijalna deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya oh ceuk kiai mah nu rada we atuh nu rada mah eta nu jenggotan aduh sia mah cocok bae tolol wa kadzalika walli ba'da zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun kana naon nu kumanehna diusahakeun akhirna terjadilah seperti kos kieu ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milih si eta DPR-na bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu neuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh wa kadzalika sakumaha jin jeung manusa anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintah nage anu zalim bakal akur sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeus da cicing di imah keur mondok mah ngaji amil jerumiah bisa ngaji alfiah juar pak kudu bisa naik guru tulusulu kudul juman naon kita jamul jami alhamdulillah naik samsia kudu bisa maca tafsir alhamdulillah jadilah ka imah magahan ngaji masyaallah mantep ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah datangan ku camat datangan ku bupati oyag atena milu ngeungkeuy ka ditu eureunan jadi kiai pagawean kiai teh ya roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar kudu boga pagawean batin di imah teh atuh
ketika jeung tatangga tengondang tiis alhamdulillah, ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin, ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin, kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha da ka Allah tiis aing mah batur deuk kumaha ge aing mah sabodo bae nyarekanan ka aing heg bae ja aing teu salah-salah teuing batur nyaci maki ka aing heg bae batur deuk kumaha ge heg bae tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna deuk ka Allah teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean penting hudang tafakur salat zikir geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana tah nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh boga pagawean sorangan zahirna magahan ngaji batinna keur ka Allah tentrem ngeunaheun tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri ngahareup ka masyarakat ngahareup ka pangajian zahir jeung batin cilaka zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji batinna mah ka Allah hayang meunang ridho Allah. Ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajeun, ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lampon no problem, ketika aya nu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae eueuh masalah enggak sama urusannya anak urusan urang mah ngaji bae nyampekeun hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat tibatan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan. Iyalah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah kadinya insyaallah ke rakyat mah nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu nu ieu lumayan nya mah gitarna kolot ieu aya sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'do zalimina ba'do sarua nyeun persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu ecreug partai nu teu ecreug pemerintah nu teu ecreug didukung ku rakyat nu teu ecreug sarua nu teu ecreug pada nu teu ecreug deui wa kadzalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam.